Kemana ya si Petot? Yung be aing geus disang na pancan. Yung menilalaparin kieu ge karunya. Tangan si Petot lah. Tuh hidungnya. Aing teh diuruskeun ku si Petot. Kemana ting si Petot na ge lah. Bak itu si Petot teh. Jutaan bos eta 2 jutaan. 2 jutaan. Siap, dagingnya supernya. Daging super pokoknya mah leuwih-leuwih ti super mie. Oke, siap. Berarti lain Superman ya. Lain. Oke, ke orang cek itu nya, Boleh cek ke orang lah cek di bae. Siap, orang cek ya. Apa sewa pokoknya mah. Oke, lah, siap. Oke, orang tinggal makan lah. Boleh yuk, orang cek bae. Mantep ya. Be aing nu geus kajual ya. Kandangna can diberesihan ku si Petot. Ah. Kan helalah ku aing kandangna si Petot tinggal gawekeun aing. Gak gitu lah. Petot teh. Nah, kualitas mah loba, MBG bisa milihan, harga mulai 2 juta, bisa dicek di hiji. Siap. Aing ngalih heula ya, Mbak. Boleh. Oh, bener ge juru dugaan wae ge ngantung ngajakan ngadu pos teh ya, mah ya kasih aya. Kumaha ya? Galak ya maulah. Oh, si mulain aya. Aya. Badi tuh orang cek. Siap, urang nengan deui hayu. Ah, Mbak manu ieu tah kualitas, ieu anakan ABG bisa ditempon heula tah. Bisa. Wah, bener ya. Boleh bos dicek helaan si gigi. Bagus. Ieu mah baragus ya, Mbak. Belah dia aya. Lumayan ya, gede-gede. Ya, Bisa dicek heula. wah, bagus ya, Mbak ya. Ditinggalikeun ku aing kalah ngajakan gelut ya, Mbak teh. Tah, di belah dia ge aya, bos. Tah, bos belah dia ge aya ieu. Agak super ieu. Bibitan. Wah, aing mah hayang ieu yo. Apaan itu, Beda we, jeung bos? nu lain yo. Aduh, bos, ning di dia, bos. Urang nawarkeun bae super teh. Aduh. Enggak sesuai bos, wae jual kurang lah. Aduh, Aing tadi dengan sia. kurang bisa di dia, bos. Ge bos sia ieu teh. Aduh, hampura bos yuk, keren teh Mbak. Sugan aing Mbak super ya. Bos ya, ya. Oh iya bos yuk, kurang Mbak yuk. Ngobrol itu Ngobrol heula. Sugan aing Kurang teh bos, teu nyaho, aduh. geus alus aing.